Alah ya tos hujannya. Cuaca angkep kieu. Raos area atos hujan teh Gusti nu agung. Salaleger. Salalubur gitu. Salalubur gitu. Alah. Pemandangan sararae. Bumi tos salalagreng Gusti nu agung alhamdulillah. Alah. Ya mah ya. Daya bako-bako acan. Alah, geningan aya nu ngacet ieu teh. Siga Kang Ae itu teh. Kang Ae gitu. Sumuhun geningan Kang Ae ari sugan teh di balong. Biasana aya di balong di saung gitu. Teu aya geningan ujung ngacet. Kang Ae da moang. Alhamdulillah Gusti sehat walafiatnya. Raos. Alhamdulillah sehat. Getolnya ngacet ya, ngadamel pager. Xiaomi-nya sareng Kang Udan itu nu mege pendak abdi teh. Nuju ngacet Xiaomi nawiskeun pager 600.000 saweurna teh sameter. Sing sae ngacet teh Kang. Saya tiasaan ieu Kang Ae lah. Ente bari ngabako geningan. Oh, siepnya alah karunya teuing Gusti. Ke urang pangnyungkeunkeun ka Mang Dodi. Ke urang nyungkeun sugani pasihan salempeng wae mah. Resep teu galabag. Bako galabag resep. Nya sae atuh. Kang Didin teh sok seueur galabag teh. Kamari ge dipasiehan ku Kang Didin sakeresek. Galabag alah kuat ka banget. Tapi da raos itu. Sami bako Kang. Geningan teh ninyu kopi. Teh ninyu kopi geningan. Oh, teh acannya. Kopi wae lah mengo. Nya leres kana kopi wae mata kembung Kang. Alah, sae ieu pager 600.000 nya ieu teh sameter. Geus dituan da pantesna. Sumuhun Kang, sae. Kangnya dosolanya ieu bade ka payun heula. Oh, mangga. Teh bade kakang tatang gitu. Bade meser bako gitu. Ayo. Kang atos.